Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri, nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebeh tur LPMD. Ibu mewah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksuda. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang? Jawabanana teh hayang untung. Lamun bapak ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani? Jawabanana teh hayang hasil. Lamun ibu udur ka rumah sakit kuring nanya, ari ibu ka rumah sakit hayang naon? Hayang cager. Tah pertanyaanana ari bapa jeung ibu pangaosan ka ieu tempat hayang naon sabenerna? Bisi hayang panggih jeung urang. Ceuk ibu jeung ceuk bapa ai pangaosan teh hayang menang ilmu, maka tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Da loba jelema sakola nepi ka luhur baroga ilmu boga tapi naha ngadon sombong ku ilmuna, berarti eta ilmu can cocok jeung fungsina. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah kabeh baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning nyieun masjid nepi ka hese. Gening fakir miskin diantep, gening nu teu boga imah anger, gening nu sangsara teu dibelaan, padahal kabeh ge nyaho infak jeung sedekah dalilna kateranganana, tapi mana pigaweunana? Well. Da kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu hablillahi jami'a. Teh eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha ustad ge pasea wae. Apan ibu ge nyararaho ilmu kasalaki kudu hormat, gening duit leutik mah jadi. Matak cekuring al ilmu nur teh di mana atuh nurna tina ilmu teh? Lamun al ilmu nur ilmu teh cahaya, batur teh kudu lalajo cahaya tina awak urang. Di mana tempatna? Hijina kolbi, dua kauli, tilu pili. Tah cahaya ilmu teh bakal katembo hiji eusi hatena teu rungsing, dua omonganna tara nyigeung batur, katilu pagaweanna ge teu boleh tawadoh hirup. Teu melak cangkeng dina kelek asa aing pang ibadahna, da teu nyaho ibadah urang ditolak jeung diterima, salat khusyuk rada hese. Matak sahingga jelema entong neang anu anggang, entong ngajugjug nu jauh, korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana, cirina satangtung diri heuna awak bapa. Da musuh nu paling nyata mah lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya, awak sorangan. Tuh zaman Japan Jepang, zaman Belanda masjid dijaga ku Belanda, tapi naha masjid pinuh. Ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda, naha kosong. Dek nuding saha bapa musuhna bari eueuh nu ngajaga, matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya, tah musuh mah awak sorangan. Matak hakikat hirup anu kudu ku urang diomean teh hate. Ayeuna ibu ngareneng awakna, da cantang tu ngareneng jeung hatena. Loba jelema awak ngareneng ari hate teu ngareneng, bubar ti dieu ngocobrot silih omongkeun. Deukeut jeung si eta ku bau kelekna ieu. Ayeuna awak bapa lalajo kuring naha hate milu lalajo wallahu a'lam. Mana bukti lalajo kuring nempo beungeutna, nempo bajuna, nempo calanana, nempo omonganana, pan bapa teh can lalajo akhlak kuringna. Matak ulah waka ngahargaan, ulah waka ngahormat kuring, da ieu mah karek sebatas ceramah.
Apa dina ceramah mah meyakinkan innamal shadaqata lil fuqara, sok sarodako sodako teh mah rezeki nu geus aya ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako eta mah ceramahna. Tinggal kieu we cek DKM teh ayeuna mah sae eta ceramah kaharti pisan yen urang teh kudunya kapakir jeung miskin ayeuna mah amplop moal dibikeun urang bagikeun kapakir miskin kumaha cek kuring tong sok kitu. Tuh anger dibawa gawe mah geuning hese. Mata kahirupan ilmu teh mana gawena. Hakikat jelema nu hatena bersih adalah kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon. Nah ari ibu boga naon, bapak boga naon, kuring boga naon, urang mah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun, tong sok sagala diaku, da urang mah teu boga naon-naon, eta oge titipan ti Pangeran. Nana gerhana capetang dina nyarita dititipan we ku Allah, cabut capetangna eueuh naon-naonan. Boga jabatan luhur kekeh dicabut jabatanan jadi rakyat deui mata kaparpa jabatnya kudunya ka rakyat lain sombong ka rakyat. Nah, geus rada kasindiran. Mata ngaran hate teh mana atuh hate nu sabenerna teh. Da jawaban hate nu alus mah innallaha ma'ana hate nu bareng jeung Allah. Ta ieu pangajian nah jeung Allah da can percaya. Asli ieu pangajian nah jeung Allah can percaya. Isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ku bapak keneh ieu pangajian teh lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Tinggal nanya ka kuring eta kitu bebengokna gerhana ceramahna jeung Allah ulah baka percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tah ibu teh suudon teh. Pan awakna mah keur ngaji geuning hatena mah rujad eta. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang berarti kuring lain jeung Allah ceramahna tapi jeung duit. Padahal boga patokan nu ngaran hirup innallaha ma'ana hate teh kudu bareng jeung Allah. Lamun hate bareng jeung Allah sifatna sifat Allah kahayangna kahayang Allah jeung kaputusanna ge keputusan Allah. Da urang mah jujur salat subuh setengah 5 teh keputusan Allah lain keputusan urang mah kabareurangan. Matak mana atuh urang teh ieu teh mana? Lamun sifat-sifat Allah kahayang Allah sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabbir ya Khaliq eta mah karek ngapalkeun tinggal mana amalna tina Rahman jeung Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih sagelo-gelona urang satebalik-tebalikna urang tapi Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha nawaran tobat ka urang sameme tungtungna hirup. Ayeuna perkara manusia ari nu dibacakeun Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih tapi naha urang kadang-kadang nu bijil tina hate sifat geuleuhan rujitan cuaan ngewaan. Batur nyen gedong nyeri hulu tak kunaon eta. Batur meuli mobil ratug angen kunaon eta. Batur meuli tanah muntaber kunaon eta batur nyen gedong pae. Nah aku Allah lain Allah tentong dituding kunaon atuh bet kitu ku panyakit hate sorang ku sirik ku pidik teu narima nalika batur maju da kahayangna mah awak urang anu maju tapi naha bet batur anu maju tabijil we sirik. Ngeus sirik sok ngajak batur ngaragrageun darajat nu sejen 1000 jelema nguragkeun darajat urang lamun ku Allah ditaekeun darajat nu 1000 ngadon gering pikir naha ngalawan takdir Pangeran. Matak nu ngaran hirup mah kosong hate. Jelema nu kosong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca ayat nanti dua perkara hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna kadua ayat Allah anu henteu tertulis alam dunia disebutna. Baca ku urang kabeh Quran kabaca alam teu kabaca pinterna agama ngan hese ekonomi pinter maca alam ngan teu pinter maca Quran boga dina agama boga dina harta ngan sombong beak ti karep maka hate nu hade hate nu bersih lamun harta cicing di jelema nu alus hate bakal bageur lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur hartana beuki adigung dina hirupna. Well Allah pon kitu deui ilmu cicing di jelema nu alus hate bakal tawado sabab sadar rumus Allah ilmu teh tuh lautan nu lega antalkeun curug kana jero lautan angkat sakeclak ilmu Allah dititipkeun ka sarebuan manusia berarti urang teh saeutik ewang matak hirup jelema nu boga ilmu moal ngarasa sampurna bakal butuh ku alam batu
ilmu dititipkan ku Allah di jelema nu bersih hate bakal tawado ngan lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna beuki loba batur nyeri hate ku bibirna. Aduh geunah euy ungeuk-ngeukan bari sirih reret teh matak hakikat hirup mah hate sagelis-gelisna ibu da angerkeun aku ruksak hiji nu moal ruksak eusi hate sok ibu pan bari teh mah geulis pan ayeuna mana ieu nu geulis buuk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri pan lucu coba nini seuri eueuh huntuan pan lieur aki-aki beheurang ngadahar sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadahar sukro ngadon mengbal di jero sakabeung mah huntu kateleg sukro kaluar mata urang teh kudu sadar ieu alam teh pana ai pana teh menuju ka alam ruksak nu ruksak hatena lamun teu diomean narek nepi ka iraha nyimipit cicing dina panyakit goreng hate ka batur deuk nepi ka iraha rek nepi ka diboehan bener ya tuh 30 kahanap geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 pudeg-deg abak kepakahan kasur nomor hiji bea ku sorangan salaki manalako kena tabeng dek kaseretkeun init ke kantor desa senam 2 tahun hayang langsing bandungan ku bapa nusuk senam 2 tahun dalin langsing kalah kabeuki bepleng naha beres senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki meotan naha mikiran hutang urut baso mata hirup mah geus rumusna nu tarima tumarima awak ibu geus geulis ti baretokeun tong segala dirobah ieu mah irung pegek robah cenah mancung ari pipi anger jiga jeruk deuk bitu geus we antep tarimakeun kulit hideung bae da moal burung payu dan kege Allah mikeun jodoh kanu resep kanu hideungna cing teh mangna kawinyeng nu hideung genah nambah geje genah bangsat kieu teu tulus cing teh palbah naon urusan bangsat jeung hideung lampu palem jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng saha sabab asa dianterkeun ku huntu bari eueuh beungeutah aya hikmah di jerona Pak ieu mah teu da halis geus alus kerok ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki naha leungit hiji bulu panon geus alus tamal sambung elik-elik ka luhur atuh nempok kuring kuat jiga nu berat kicep balik ti dieu mau motor angin ngagelebug nilep duanana ti kusruk kana susukan kakara dirinya ya Allah lain naon atuh dudut bulu panon Allah teh ulah jadi bahan tudingan ibu lamun hirup bareng jeung Allah rumah tangga bakal awet budak moal jadi korban cerai berai moal terjadi naha da hirupna bareng jeung Allah da urang mah rumah tangga ge hirup bareng jeung nafsu atuh amak kasalaki lakar dasar nyarekan si bagong kumaha salaki naon mana nyebut bagong berarti sama penting aing hees jeung bikangna kumaha anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu meureun saja bubar rumah tangga budak korban saha nu dituding Allah kitu tong sok nuding Allah sedengkeun nafsu sorangan matakna kudu ku urang dielehkeun ieu tah diri urang dalam hirup bareng jeung Allah mah ibu amak kasalaki itu wajar da ari ngaran-ngaran di imah mah pasti we pakotrek mah gelas mah pasti jeung piring ngan lamun amak kasalaki bareng jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun salawasna nyebut eling ka pangeran amak kasalaki wirid we hohoa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh kasalaki yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi gebrok duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim cerai moal budak teu korban itulah fungsi manusia bareng jeung Allah mata hakikat hirup mana jelema nu bareng jeung Allah teh nana gerhana teh keur neangan hirupna nu bareng jeung Allah sifat Allah 88 lamun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun geuning manusia dendaman lamun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun dosa bapak dosa kuring anger ku Allah mah teu ditemrakeun da bapak dihargaan ku batur bapak nu berharga ngan ku Allah di bunian dosa bapak kuring nana gerhana dihargaan batur teh lain kuring nu berharga hakikatna mah Allah keur munian kagorengan kuring lamun ku Allah dibukakeun kagorengan bapak kagorengan kuring saha urang sebenarnya
matak hirup nu hadir ieu tempat teh sakapeung mah urang teh penuh dengan kepalsuan. Da ieu teh atuh ibu-ibu teh palsu. Garulis, gararaya, make make up, sido, pan di imah mah daster merengkel. Kancing warna-warni juga partai cobloseun, tak eta aslina ibu mah. Ayeuna urang pengajian ka dieu, nah ieu teh asli. Mangga emutan, ieu teh asli, ieu teh daratang ka dieu kuring ceramah kieu teh asli. Teuing Pak, mata urang mah sabenerna keur munian kapalsuan. Dan nu aslina mah urang ge nyaho saha diri kuring sabenerna, saha diri papa sabenerna. Geus teu kudu silih cokelan kagorengan, da bapa ge ngaku kana kagorengan diri sorangan. Aduh, teu ibu-ibu saha baheula anu pasarung-sarung jeung lalaki keur jeung lalajo calung teh saha tah. Bapak ge bisa jadi nu luncat tina jendela imahrana teh saha tara kapanggih hancib teh. Lamun ku Allah dibongkar ayeuna di alam dunia moal aya hargaan jelema mah moal. Matak sabenerna urang teh hidup penuh dengan kepalsuan. Hayu atuh urang aslikeun hirup urang. Lamun hirup asli, hirupna barang jeung Allah, sifatna ge eueuh sifat nafsu nu aya sifatna Allah, kahayangna ge kahayang Allah, keputusanna ge keputusan Allah. Hirup urang di kampung geus tong rungsing genah di kampung. Keputusan Allah, barang dahar teu kudu lieur. Teu kudu barang beli di sawah loba jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncak takokak jarag jag geuning hirup. Coba di kota daging itu daging ieu geuning setru. Matak nu ngaran hirup potong rungsing ku kahirupan. Hirup manusia mah wajibna teh narimakeun. Lamun hiji jelema teu bisa narimakeun, jujur nu bakal datang adalah panas baranan. Nu paling paur jelema sangsara boga panyakit panas baranan, keur mah sangsara kata mah eueuh pikaresepeut. Batur nyen kongkorong, batur meuli kongkorong, sarua meuli. Nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Nah, tina lajada ladang cawode. Anu jam 10 geuning paket, nu kitu geuning. Koneng teh koneng pisan. Saminggu sakali disipuh kan riweuh. Jelema anu sangsara geus atuh marima kana kasangsaraan, sing wawuh jeung alam akhirat. Jelema sangsara gede kauntungan, ku salat bisa asup ka surga. Teu kudu zakat, teu kudu sedekah, naha teu gablek. Engke malaikat nanya, "Ti mana harta dipake naon?" Tinggal cawel malaikat teu boga. Ngan sabalikna keur jelema nu baleunghar, tah hampura teu cukup ku salat tanpa ibadah bareng jeung harta, ku sedekah, aqimus shalah wa atuz zakat. Jeung da hirup moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak jelema beunghar teh kudu loba nuhun kanu miskin. Nah, da nu miskin mah gede jasana. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin. Aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar tapi sombong mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyen kuburan sorangan. Atuh eueuh nu nganterkeun ka kuburan antep jam 8 cenah acolok-acolokan sorangan. Manusia teh butuh ku batur, ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Bapak di kopiah menang saha, menang batur, sarung menang batur, calana menang batur, baju menang batur, imah menang batur, ngalahirkeun ditulungan batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur. Gerajieun alasan urang, naon alasan urang kudu goreng jeung batur, lamun lain sirik jeung panas nu aya dina hatena. Weh. Sadial atuh dah. Mata kira bos sakadar disebut, tong bangga ku disebut. Nana gerhana. Kunaon bajuna kieu calanana kieu da kuring mah mung waka disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean maseaan. Roream teuing. Apan ustad kiai ajengan mah eskana eskati Allah, akhlakna Nabiullah, Nabi Muhammad. Naon eta warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yu ustad kiai ajengan urang bawa kana tugas anu asli, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Geus acan da acan. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud, urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud, lamun mah di dieu aya anu ngalaman bareuh eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana ceuk batur ustad penta jamna dibikeun moal. 2 kali teh suudon deui. Wah, kacau ya beuki lila beuki doraka. Nya geuning urang teh karek disebut batur, Pak. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, karek sesebutan batur.
bawa ka hareupeun Allah ka pengadilan anu sanyana teuing saha urang teh teuing. Matak semakin batur ngahargaan semakin era, semakin disebut al-mukarram semakin isin, semakin disebut ustad semakin hayang eureun. Naha kuring lebih apal ka goreng patutan diri kuring. Tadi oge pan saur protokol pangatur laku pangjajab acara al-mukarram nana gerhana kuat muringkak bulu punu. Naha juk sadar we al-mukarram nya salat subuh sok kabeurangan. Tuh, mata kurang teh ternyata karek disebut. Bener, entong sok bangga ku disebut batur, da tugas nama cantang. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat teu kudu sombong hei pejabat. Nah, cucungik pejabat moal jadi tanpa dicoblos rakyat. Mata engke deui mah lain rakyat kudu nyambut pejabat, tapi pejabat kali-kali nyambut ka hayang rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Mun aya pemilu, eureun rakyat tong nyoblos, jadi moal. Mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Weh, geuleuh atuh da. Kira ku kuring kudu dibukakeun kitu. Nana gerhana bisa ceramah di ieu tempat punten duaan anu berjasa, hiji nu ngulem dua jamaah. Mata kuring nu kudu nganuhunkeun ka saha anu ngulem. Nuhun anu ngangkir anu ngundang parantos ngulem kuring sehingga kuloba anu ngulem mobil kabeuli sawah kapeser imah kajieun yatim katulungan fakir miskin kabere kunaon kuloba anu ngulem laras ieu teh acan ieu aya nu ngulem jamaah eueuh narek ngomong jeung temok. Mata hakikat hirup teh kuring jadi kieu teh saha anu berjasa batur jadi urang teh karena batur matak saenggeus jadi hargaan atuh batur dah hirup moal bisa hirup sorangan. Yo aya di dieu sobat kuring sapu jagat aya ketua eueuh anggota nanaonna rek ngaku ketua sorangan eueuh anggotaan jadina ketua teh karena aya anggota mata ketua nu alus ngarti atuh kana kahayang anggota. Aduh heuhnya pada dipikir-pikir mah nya. Jadi lain kuring nu kudu hargaan teh matak lamun bapak jeung ibu hayang nempo ustad ikhlas, entong nempo ustad nu sok ceramah kieu entong. Tempo mah tuh ustad nu di ieu tempat cicingna oge di Masjid Butut ngajar Iqra barudak leutik tah eta eueuh nu muruhan tapi daek eta ustad ikhlas mah ieu mah teuing Pak. Nya cobaan cek kuring oge. Cek sepuh bieu bade ngulem cenah iraha Juni iraha 2025 geus pinuh cinta. Tuh Pak, jadi bab ikhlas mah anta budallahu ka annaka taruhu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi ibadah urang teh leungeun katuhu mere, leungeun kenca tong nyaho. Pan urang mah lain kitu. Ngayakeun santunan muharaman ka fakir jeung ka miskin, foto. Jepret kana TikTokun bari dibere judul alhamdulillah parantos santunan nu miskin nagog eta teh ngabibirang batur ai mere saeutik batur birang saumur-umur. Allah kumaha Pak ungek-ungekan teh ngartos teh habis itu neueuh maksud abdi teh geus maca Quran serak saeutik bebeja ka tatangga rada serak cing teh kunaon geus ngaos Quran kumaha sia we geus nyarekan pamajikan oge teu hayang nyaho keur naon ibadah urang bet dibeja-beja ka batur keur naon lamun lain hayang nilai jempol ti batur padahal anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah persetan disebut ku batur tara salat ge Pak da urusan salat urang lain keur si eta keur Allah lain jeung keur urang bener ya ibu-ibu ge tarawih karek 5 poe ge status Facebook na teh parampang alhamdulillah tarawih kelima lancar nah ka genep ka 7 mah da eueuh naha eureun tarawihna gerayo mana nu disebut ikhlas teh mata hakikat hirup manusia kosong jelema nu kosong guru na ge loba awak bapak jadi guru keur bapak taneuh cai angin seuneu sok guguru heula ka anak awak bapak ulah ka guguru kanu sejen awak bapak guruaneun taneuh diidek dileuyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan gening eta halodo satahun nolol hujan sapoe jukut hirup deui tutut nyempak deui lauk hirup deui tukang tani seuri deui artina taneuh teu boga panyakit dendam cenah bejana mintin manusia teh tina saripati taneuh matak lamun manusia aya nu boga panyakit dendaman bisa jadi sia eta mah taneuh sengketa
komun hasem banget teh meureun tanah kuburan. Cai halangan ku bapak cai naik ka luhur, dihalangan deui rembes ka handap, dihalangan deui nu ngaran cai didupak we. Nyieun kahadean tong kahalangan ku jelema ngewa, nyieun kahadean ulah dumeh batu resep. Pan urang mah nyieun kahadean teh lamun batu resep, kakara nyieun kahadean, batur ijideun teh sudi. Sedengkeun Kangjeng Nabi Muhammad panutan urang, nabi urang, rasul urang, bandungan ku bapak init ka masjid diseblok ku tai onta ngahulang heula datang ka rompokna ku Siti Khadijah ditaros ya Rasul nah uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha Siti Khadijah ibak deui lamun bapak aya nu nyeblok datang ka imah ceuk pamajikan kunaon Kang teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha ceuk pamajikan tah bedog kadek jelema kitu Siti Khadijah teh sasinyal Pak jeung Nabi teh init deui ka masjid diseblok keneh init deui 3 kali diseblok keneh ka 4 kali Nabi cicing heula naha ngarep-ngarep nu nyeblok pan eueuh datang ka masjid ceuk Abu Bakar ya Rasul telat jawaban Nabi sumuhun telat pan urang mah jigana urang diterangkeun ceuk DKM naha telat ka masjid rada gelo euy di jalan anu nyeblok kumaha ceuk nu masjid ayeuna mah asar teh engke jam 5 urang serang si itu darah gara luut Nabi mah teu bebeja sabanajan ka pangkat sahabat. Nah Rasul telat, sumuhun telat. Dekul salat, ngaharewas Abu Bakar ya Rasul aya nu udur di mana? Teu jauh ti masjid ieu. Tuh itu imahna, ternyata nu nyeblok Nabi. Coba lamun bapak diseblok, tuluy batur gering dibejaan ku DKM. Euy, nu nyeblok maneh gering, kumaha ceuk bapak? Dorak hati aing ulah wani-wani ka aing. Kitu urang mah nafsuna teh. Pan Nabi mah henteu ngariung para sahabat, saha nu gering teh itu bumina ya Rasul. Ngariung, kunaon ngariung? Urang ngalongok babarengan. Bring kanunya blok ngalongok bebarengan atau si itu panas tiris datang Nabi marukanana Nabi dendaman kumaha ceuk Nabi jempe anjeun tong sok dibeja-beja perkara nu geus kajadian mana nu karasa ieu didoakeun cager harita isukna datang ka rompok Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Islam gampang dibawa ku Nabi lantaran Nabi mawa hate mawa akhlak urang ngomongkeun Islam kunaon hese teu ngagubug hate aduh naneugeurna ge teuing Pak pan tadi menerangkan sodako hade penting iya sok kurang jujur-jujuran nah kuring nu sodako nah panitia nu sodako apan innamal sodaqata lil fuqara yen sodako teh keur fakir jeung miskin mager rezeki nu geus aya ngulon rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako ku dalil eta ge kuring teh geus keong nah kuring nu sodako nah panitia nu sodako ceuk jawaban ibu panitia nu sodako heuh deuk ditampa heuh da butuh kumaha tuh dalil lu tadi teuing tamatak hakikat hirup urang teh sing kosong cai jadi guru angin oge jadi guru mun anjing jadi geto Pak Kades datang ka dieu punten urang dia kudu ngalih heula nah bakal aya angin puting beliung sieun jelema ku angin puting beliung salamet kunaon salamet ku sieun ulah sieun teuing ku angin puting beliung mah nu kudu sieun mah ku angin leutik ngahiliwir tah ieu ge pan angin nu gede mah eueuh ngan angin leutik ngahiliwir tuang atos ngaleut atos udud eukeur datang we angin leutik itu nunutan di tukang coba angin puting beliung da moal terjadi nunutan atuh matak jelema moal mungkin kabeureuyan ku cucuk kuda ngan jelema mah sok kabeureuyan ku cucuk peda matak panyakit itu sebenarnya lain ti batur datangna tah tina hate sorangan leres Pak asli ya keluar ti masjid lain jempe mah ieu menepak dada ti mana mang masjid atuh teu cara maneh kitu tong kitu teh ge ibu-ibu pengajian ka dieu da esuk teh bakal aya nu nanya ti marana peuting pangaosan sanu ceramahna nagerhana kumaha kitu we rame geus hanya sebatas eta hakikat hate teh kudu mawa kana perubahan hirup urang teh hirup teh disindiran ku orai bapak ge uninga orai 30 poe ngajepat orai mah ganti kulit ngaran anger orai tak urang teh pengajian teh karek ganti baju karek ganti tiung karek ganti masjid karek ganti majelis dah hate macan ganti-ganti atuh nu pedit anger nu teu akur jeung dulur anger nu hoa ka salaki anger nu goreng ka tatangga ge anger aing ngaji anger pertanyaan ngaji nu mana sebenarnya nu asup kana hatena aduh kasiniran urang teh ku orai hirup kudu era ku hayam
bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna keur aduk, atuh tulangna ieu tah kaum seblak. Eta hayam kabeh manfaat, padahal hayam teh direret kuram ku juru panon pira kadar satu hayam. Iya manusia ngerasa sampurna jug anjing-anjing ngenog tenen nog ibu di warung bangkrut lah. Kali-kali orang era ku doma lapar kencarkeun paling nu dicokot daun sampe, manusia lapar hampura dauna tangkalna dirabut dilek-lek pagerna nu bogana dikadek ongkoh. Caritana urang teh makhluk Allah nu pang sampurnana, ternyata sampurnana manusia teh lamun geus leungit hawa nafsuna nu datang sifat Allahna kakara disebut insan kun kamil. Ari masih kene ngagugulung nafsu mah leuwih ata adol batan sato, Pak. Bener ya, Bu? Asli eta. Kudoma urang teh eleh. Lalajuan deui ku urang teh ku tangkal kabung, akar kabung godog 2 gelas jadi 1 gelas obat ginjal. Naik karena tangkalna keur sasak. Kamari bulan Ramadan geuning ibu nuang dawat di mana eta dawat aci kabung. Naik ka luhur aya dahanan teuk-teuk jadi lahang bijil gula. Antep dahana jadi curuluk bijil cangkaleng. Janur kuning melengkung di mana dijieuna daun kabung. Ibu sasapu ku nyerek kabung, kali-kali mah bapak teh sing era ku kabung. Cing atuh ari urang bibir bisa ngomong, ceuli bisa ngadenge. Nah hanya nepi ka matak hebatna makhluk Allah di alam dunia. Tarasbeh teh dititah tasbeh ti bareto tasbeh tuluy. Urang mah dititah tasbeh teh ngaranun pabaliut jeung ngomongkeun batur wae. Ceuli resep kana gosip dungdak dengdek. Na teu isin tiung ngaguyupuk aya kana gosip beuki. Tiung badag, hei mun asa renyem bibir teu ngomongkeun batur teh. Tiung gede kasalaki popolotot, tiung nu mana nu dipake karek tiung kaena can ditiung secara hakikatna. Bapak-bapak ngeret ka ibu-ibu lebok. Matak hakikat kahirupan manusia urang teh saha. Sok urang guruan ti mana bae ge. Anjing sekalipun bisa jadi guru. Matak kuring mah bah asli aya anjing ngaliwat punten cenah pun guru ka anjing teh. Ceuk tetangga teh rada gelo jelema teh. Nah cing teh nyebut gelo maknya guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing. Mun kitabna Kitabul Gumarom jilidna jilid ka hiji babna bab toharah toong bab anjing disebut di dinya. Lamun dijabarkeun ku kuring najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Aduh, matak bubar ti dieu panggih anjing punten pun guru gitu Rasul. Ngarasa nasib dianggap nu gelo. Ieu teh alam teh guruaneun keur urang, Pak. Awak bapak, awak ibu guruaneun. Pan Allah teh aya disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rob. Aya Rob teh nu ngajaga, nu ngariksa, nu ngadidik, anu ngati. Ibu kulem tibra geuning cucunguk teh asup kana irung. Saha nu ngajaga? Allah. Ieu rambut, ieu halis, mana nu manjangan rambut, geuning halis mah teu manjangan padahal buuk-buuk keneh. Berarti Rob, Allah nu miarana, Allah nu ngajadikeun, Allah oge nu miarana. Ieu rambut manjangan, pan halis mah teu paranjang. Da teu kabayang urang dieu halisna panjang teu sudi urang ceramahna ge. Asa di alam gaib. Nu paling paur panganten anyar paranjang halis anu mana geus lieur. Tinggal bersyukur Pak manusia hirup ulah ngarasa sangsara. Ulah ngarasa teu boga. Awak bapak teh berharga leuwih ti angka triliunan. Boga duit 10 juta gebrok ngan syaratna dicokel panon sabelah teu sudi teuing. Panon sabelah moal dijual ku 10 juta. Matak urang mah panon tong dipake popolotot bisi asup kupur. Tah lamun jelema geus kupur Allah cara ngeureunkeun Allah ka eta manusia kudu dibere panyakit. Ibu popolotot wae kasalaki sing sabar panya engke ge bakal eureun di mana geus boga panyakit belek. Bapak tujang tajong wae ka pamajikan sing sabar ibu engke ge eureun di mana geus leumpangna kieu tah. Aduh. Gerasa tinggal bikeun bujur mah ngajejeg kitu gerasa. Jadi Allah nyiptakeun panyakit teh peringatan keur manusia supaya teu kalangsu dina dosa. Matak bisi aya nu rek neraka jung. Da kocobrot ngomongkeun batur pek ngan engke ge ku Allah nu dieureunkeun ku ustad nyebut fanatik, dieureunkeun ku ajengan bakal teresep, dieureunkeun ku saha bakal ngewa, dieureunkeun ku Allah moal bisa bijil sifat ngewa da Allah anu mutlak bogan.
bener. Mata hakikat hirup teh ternyata hate. Kabarokahan dina hirup. Pan urang teh hayang barokah hirup teh al barokatu huwa ziyadatul khair. Nyieun kahadean ngahasilkeun kahadean. Nyieun kahadean nambahan kahadean. Bapak salat beres salat teh kudu nambah kahadean. Lamun urang salat tungkul maka tambahan atau tungkulna ulah keur salat tungkul, tapi bubar salat ge kudu anger dina tungkul. Tungkul dina salat memang kuduna, tapi tungkul bubar salat tawado disebutna. Nah, ai keur salat tungkul bubar salat melak cangke. Aduh. Tapi kan geus salat teh bibir teh ka mana karep. Salat. Kadua makna tina salat sod lam jeung ta. Sod sidkul qauli alus ucapanana, lam layyinul qalbi leuleus hatena, tak tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaanana. Matak teu mungkin jelema salat ngomongkeun batur, teu mungkin jelema salat pedit ka batur, teu mungkin jelema salat nyaritakeun ai batur. Naha sidkul qauli dijamin ku salatna aralus ucapanana. Weh. Teuing salat urang nepi teuing moal nepi ka dinya. Da kanyataan Pak bararanga ngajaga salat. Tuh al barokatuh huwa ziyadatul khair. Nyieun alus hasil alus, nyieun alus nambahan alus. Salat teh adalah alus, maka tambahan atuh ladang salat teh ku amal perbuatan sehingga amal dikawinkeun jeung soleh. Jadi we amal soleh. Jadi salat urang mah karek jadi amal. Can katempo solehna. Panu kumed nu pedit oge geuning salat mah eukeur. Tuluy salat teh tungkul geuning ge ruku. Init kali-kali maka Jepang. Panu urang Jepang mah geuning panggih jeung saluhureun. Kaligata garobae. Hai. Naon eta maksudna? Ngajenan batur ngahargaan batur. Hirup urang hayang diajen batur tong hayang. Lamun urang teu bisa ngajenan batur. Hirup urang hayang dihormat batur tong hayang. Lamun urang teu bisa ngahormat batur tong ngarep-ngarep batur ngahormat urang. Urang teu bisa ngajen batur tong ngarep-ngarep batur ngajen urang. Urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dia hargaan ku batur. Matak idza binafsik mimitian ti diri sorangan ngahargaan batur teh kadar eta batur teu ngahargaan urang mangsa bodoh. Aduh, hate Pak kunci hirup. Al barokatuh wa ziyadatul khair. Keur salat. Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Saha katuhu simbol ka alusan, saha kenca simbol ka gorengan. Anger urang mah da jelema osok salat mah kanu goreng doakeun alus, kanu alus ge doakeun mah kudu alus. Teuing banyak rada hesenya. Beletuk salaki ibu beger doakeun sing alus. Ya Allah caroge abdi keur kagoda kuranda anak dua sing salamet di jalanan. Asa teuing aya doa kitu. Da jigana salaki beger wah doana telah langsung bebeakan. Ya Allah keur ulin sing tabrakan modar-modar sakalian. Komo keur di hotel masih gempa karurub sakalian modar geus parah doa urang. Padahal jelema jahat ka urang geus teu perlu didoakeun. Allah nu bakal ngahukumna. Matak hati-hati nalika urang ngahina batur teu ngalawan ka urang, maka Allah nu manglawankeunana. Aduh, jeung ari hirup entong kajebak ku kagorengan batur. Batur nu gorengna urang nu ngocobrotna garelo teh duanana. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna. Nya sarua. Anguran jelema nu alus hate mah jelema salah jadi enteng keur urang euy batur salah teh geuning cilaka he urang supaya teu ancrup kana kasalahan teh ngeunteung ti ditu da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae tatangga teh gurger jeung pasea kumaha ceuk ibu Pak urang mau ulah pasea wae gandeng heueuh mah itu tatangga kuat pasea wae kumaha ceuk salaki anehnya mah pasea tapi loba anak kumaha ceuk ibu heuh ngan hareusem beungeut kumaha ceuk salaki heumbeur nyieun bari baeud. Ternyata balik rumah tangga orang teh enteng nama tinu goreng Pak. Mata hakikat jelema bijaksana, panggih jeung jelema salah, panggih jeung jelema bodoh, panggih jeung jelema goreng, entong waka nyebut bodoh ka batur, tong waka nyebut goreng ka batur, tong waka nyebut salah ka batur. Hampura balikeun kana awak urang ge aya kasalahan nu sarupa anu ku urang disumputkeun teu ditembrakeun. Bener. Lalakon hirup. Lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa barokah. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh rujit ka baturna. Barokah teh kitu we heula sementara mah Pak sabab ngalakonan marada bangga. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahirupanana teu oleh barokah musuh wae jadi balad.
Nah sabab Nabi mah teu boleh ngajenan ka sasama dina hirup, boro-boro maka umat Islam dalah musuh sekalipun ngeserah bongkokan ku Nabi tara dikukumah. Malahan meureun dongeng populer, sejarah populer pan aya geuning di juru kota Mekah jelema lolong bari Yahudi. Pagaweanna teh ngaledek jeung ngaledek Nabi ngaliwat tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul. Nah, dan Nabi mah beres salat subuh kalah mau roti dihuapan eta nu keur ngaledek. Belum geus kitu dareng ngocobrot deui tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul dan yang muningan ka urang dikepret ku aing. Nabi mah teu isukna didatangan deui, lapar anjeun, lapar, geblus deui roti dihuapkeun. Kumaha ngomong deui tong deukeut jeung Muhammadnya, Muhammad teh jelema gelo, maklum Yahudi bari lolong. Isukna dikirim deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Tak ieu umatna urang teh umat Nabi Muhammad cenah cikan. Lamun bapak barang bere ka tetangga, isuk tetangga ngaledek bapak, deuk mere deui moal. Alus. Ladang ngaji ti baheula teh teu neurak-neurak. Ibu, lamun ibu barang bere ka tetangga ngaledek ibu bebeakan, deuk mere deui moal. Saruana. Tinggal bapak malika kuring eta kitu bebengok maneh lain ngosobrot wae. Mun kuring geus barang bere ka tatangga ngihna kuring, edek mere deui, pangkat ustad levelna ge level tinggi, edek. Ngan tungguan 2 poe lamun situ karmo sakit dienrieun ku aing sekalian jelema kitu. Berarti hate urang can ancrub, can cocok nyebutkeun umat Muhammad tapi akhlak urang anggang jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Bawa umat nafsu urang teh euy. Keungnya Pak. Nu disebut hamba Allah gerasok. Hamba Allah. Ari hamba Allah teh jelema nu ngahamba ka Gusti Allah, berarti nuturkeun sifat Allah. Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih, lol budak tetangga dagang comro, nongtot polo, meuli moal. Nama kejeung moal. Geuleuh, berarti bapak nempo leho lain nempo comro. Padahal nu didagangkeun adalah comro, dalah eta atuh aya polo da dina irung. Polo na irung, comro disuhun. Ngan ku sabab urang pangheulana adalah ngewa, nu akhirna kunaon mung meuli comro lantaran geuleuh kana polo. Allah mah nu diheulakeun teh nyaah, asih, deudeuh, pan urang teh jelema doraka, Pak, tapi naha ku Allah masih kena dibere umur. Tapi naha ku Allah masih kena dibere harta, nah ku Allah masih kena dibere milik. Allah mah nyaah nu dipaheulakeun. Matak seuk filosofi Sunda tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Jelema nu diheulakeun ku karesep sanajan ngomongna goreng pasti bakal dianggap alus dan memang resep. Sabalikna jelema nu diheulakeun ku kangewa saalus-alusna omongan tetep disengeurepan ku jelema nu ngewa mah moal aya balegna. Nah, lalajona leho pan lain comro. Bijilkeun atuh sifat Rahman Rahim. Lamun Allah boga sifat Maha Welas Maha Asih, maka hamba Allah kudu niron kana sifat Allah nyaahan, asihan, deudeuhan. Ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabitah ku polo. Yeuh duit 10.000 ngan wayana polo sing-siringkeun di balong emak keur parab jaya. Leho dipiceun comrona jadi payu kunaon ku sifat ibu nyaah ka eta budak ku miceun leho. Allah teh nyaah mere panyakit ka bapak nyaah, leungit duit bapak nyaah, dibere cerai nyaah, dibere sangsara itu teh Allah nyaah. Sabab Allah mah uninga kana kadorakaan bapak anu cantang tuh bisa ditebus ku salat urang, ku zakat urang, ku saum urang. Eueuh deui iwati ditebusna ku panyakit bari urang bijil sabar. Penghapus penyakit, penghapus dosa adalah penyakit pikeun jelema anu salalaba. Leres. Matak eueuh deui narima we hirup teh kudu riweuh. Ya Bu, tarimakeun. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot bae. Nama kejeung bae untung kene jeung jelema petot. Coba jeung nu kasep bari beunghar, lamun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga nana gerhana. Tak ibu teh moal jong-jong hirup, hatenya nyautan, galak timuru bakal datang. Nah, kasep beunghar, coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun. Malahan si eta kapangi sayang-sayangan jeung batur, bikeun ibu juk kitu aing geus teu butuh ku maneh teh. Nah, petot. Mata hakikat hirup teh tong sok lalajo dunyana atuh, lalajoan akhirat. Ibu dihina batur nyeri, diledek nyeri, dipitnah nyeri. Kunaon make jeung nyeri? Bongan ibu mikirna di dunya, padahal di dunya mah nu ngahina nu ngaledek. Wios atuh teu naon, bade pareum bae. Ibu dihina batur, diledek batur, dipitnah batur. Kunaon make jeung nyeri? Sabab urang mikirna dunya.
Coba lo pemikiran akhirat da lain nyeri kudu atoh. Nama kejeng atoh dihina, diledek, dicaci. Jadi maksudna kagorengan urang dipentakusi itu, kealusan si itu dibikin kawak urang. Pan kitu hukum akhirat mah Bu. Lamun ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur teh, kealusan batur dibikin ka ibu, kagorengan ibu dilebok ku si itu. Matak nu ngahina teh antep cenah sebenteteun. Tong dilawan. Da dilawan mah jadi saruana. Ngan lamun hukum dunya mah lalajoan buah buruk. Nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Buah buruk mah engke ge ragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur, antosan engke ge eureun. Leres Pak. Sing nepi kadinya tak kabarokan hirup disebut weh layinul qalbi. Laleuleus hate nu sok salat mah lain haranga wae. Katilu tar kumaasi ninggalkeun kadorakaan. Kira-kira urang geuleuh ka si eta doraka entong geuleuh ka batur. Kira-kira urang ngomongkeun batur dosa entong ngomongkeun batur. Kira-kira urang ngalengkah kadinya alus ngalengkahkeun. Kira-kira urang lamun ngaji bener pek tuluykeun. Kira-kira urang lamun ngagosipkeun batur salah entong. Perhitungan hirup mah aya na hate urang sorangan. Matak cilaka na manusia, salamet na manusia, lain ku batur lain ku dulur. Tah ku awak urang sorangan. Matak samemeh urang hayang kasalametan akhirat, salametkeun heula urang hirup di dunya. Panontong popoltot, ceuli tong resep gosip, ngalengkah tong kana salah, hate sing bersih. Dipikanya ku sararea ieu mah ari hirup hayang salamet dunya akhirat, aya di dunya wae picacapekeun. Kabatur sirik, panas teu kaupan cegukan, punungan, panas baranan, teu kaur batur maju amok, boro-boro mah di akhirat di dunya ge dicekek batur. Sedangkan doa usi doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memeh hayang salamet akhiratnya ternyata gerbangna adalah dunya heula. Bener. Ukuran kabarokahan tilu. Ukuran kabarokahan hirup dengan tilu-tiluna. Hiji, salat ditarima barokah, zakat diterima barokah, tahajud diterima barokah, puasa diterima barokah. Ngan alat Allah pikeun narima ibadah urang teh hiji. Mun anak alus ka inung bapa, salatna ditampa, zakatna ditampa, ibadah ditampa, sabab aya pikarido inung bapa Allah ge milu ridho. Ngan sabalikna lamun inung bapa teu mikarido kana kalakuan anakna, deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji ditolak teu ditarima. Naha ridallahu fi ridho walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Deuk salat, deuk zakat ditolak teu ditarima. Lamun di dunya aya jelema nyeri hate ku bibir tingkah pola saha eta indung jeung bapa urang. Mata ngaji nu sanyana alus we ka indung bapa, hayang ka surga nu sabenerna sing hade ka kolot. Sabab kolot teh gerbangna sawarga. Ngandung sakitu ripuhna ibu teh. Nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungat. Borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingaranana melaan saha ibu melaan anak nyeri ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih tibatan eta naon nalika anak geus gede hohoak sesentak kanu jadi indung bapana nepi ka kolot nyurucud cai panona hampura jang hirup teu neut paeh teu hos kahandap moal akaran kaluhur moal sirungan lamun kembang teu jadi pentil-pentil acan geus pentil moal jadi buah-buah acan. Naha aya kolot nyeri hate ku tingkah jeung pola urang. Matak barokah ngaji mah kitu we hade ka kolot selesai ieu mah. Asli ieu mah. Ulah aya nu jauh di jugjug nu anggang di teang papatah kolot. Sanajan kolot bapa teu SD acan, sanajan kolot kuring teu SD acan, tapi maranehanana boga kapinteran. Palebah mana pinterna budak salapan kapiara, cing bapa boga budak dua geuning geus hungsi. Bener. Matak lamun deuk harade ka kolot ayeuna mungpang meungpeung aya. Bapa baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Hiji waktu mah bapa geus boga duit hayang mikeun duit ka kolot bapa ceurik. Naha
kolot nages ruku padung rap kulumah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur rekat tekana hate ternyata nu ngaran anak teu bisa mulang tarima ka kolot. Bapak ngariweuhkeun lamun nepi ka umur 30 ti orok nepi ka umur 30 ngariweuhkeun kolot sagala rupa ti kolot. Ayeuna kolot urang geus 30 tahun kolot urang 70 tahun bapak boga pamajikan jeung anak deuk mulangkeun 30 tahun sabaraha tahun kanu jadi kolot urang teu satahun-tahun acan. Nu paling nyeri hate baheula urang keur orok dirorok ti orok dipupunak ti zaman budak diongklet-ongklet ti zaman lembet. Ayeuna umur geus 30 40 kolot geus eueuh teu nyieun kahadean saeutik-eutik acan kanu jadi kolot. Deuk kumaha eta nebus perkara jasa kolot matak moal aya anak nu mampu mulang tarima kanu jadi kolot. Asli. Da urang mah egois boga anak pamajikan nu dipikiran anak jeung pamajikan. Imah urang gedong kolot mah banyak celakaan ku hujan urang baju aralus kolot masa potong ge bawa teu ka bedag urang barang dahar ngarareunah boa kolot mah saleter ge meunang anjuk ngahutang di mana letak anak sabenerna leres matak ibadah ditarima ku Allah taala lamun urang hade kanu jadi inung bapak tah barokahna ladang ngaji ladang ibadah eta we heula atuh anak alus ka inung. Kadua mun pamajikan alus ka salaki. Tah bapak rada gairah ngadengi ieu euy. Nah da eta atuh pamajikanana jigana kamari kieu wae. Kabarokahan ladang ibadah teh eta we pamajikan alus ka salaki. Tong luhur teuing bahasa ibu ka salaki teh. Komo hohoak jeung sisentang. Sabab lu atlet ke sang bapak teh nu tani nu dagang nu jadi pegawai negeri nu jadi tentara geus jadi duit mah hampura Pak dibikeun ka saha. Aduh. Ka ibu matak ibu teh sing bisa narima karena pamere salaki ulah kieu wae ieu mah duit leutik being mehikeun na teh sieun ketungtung hirup hese nilep jadi kieu deui sia mah jepret teh tuluy lole lebe mere 5.000 jug nilep sorangan ulah kitu sabab rumus agama mah anak alus ka inung bapak pamajikan alus ka salaki ibu teh wajib narimakeun karena pamere salaki sanajan leutik. Mun balik ti usaha papageun ku ibu nalawang panto lain ieu mah bebeja arisan euteun kana Bang Emo anu eta geuning limaan ngariung bikeun kakak jeung KTP ngariung gini aku bersumpah dan berjanji tina limaan teu kabayar hiji opatan kudu tanggung renteng mayar asal lieur berkah moal duit lapur teh susah heueuh saumur-umur malahan matak areureunaan keheul atuh da tapi sasen belah saketip nu dibikeun ku salaki eta nu manfaat mah Bu. Mata papageun lawang panto rengkuh bapana geuning sumping rengkuh ibu teh. Cokot leungeunna tuluy suntangan ka salaki mah deuk dihargaan ku saha salaki urang lamun lain ku pamajikan. Da dihargaan ku tetangga mah lieur atuh. Geus disuntangan bapak calik heula na golodog we urang. Leos ka cai nyokot leos ka dapur nyokot cai adu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan. Emok ai barang bere tali nongeng kumaha lawan batu bikeun bari pupuntenan puntene bapana cai teh cai teu gula-gula acan suruput ku bapak diinum sanajan cai enteh teu make gula da katempo amis atuh ternyata nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki leres Pak cin teh manis dibikeun ngan ibu mah cobrot wae hayang nyeblok tah geus kitu bawa deui ku ibu teh ka cai bapak beli teh acan salat mangga gerak ka jamban dah kuul salaki mandi beres mandi siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopeah bapak tah ieu sajadah dekul bapak salat kuliwed ibu kahareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki pok nyarita bapak puputan kembang kadaton buah kolbu jeung ciman jiwa bapak teh hormateun abdi hampura ti bareto nepi ka ayeuna rumasa emak can bisa nyugemakeun nu jadi salaki aduh kuat Allahok kieu eta teh ku Allahok teh ku eueuh teh ku eueuh demi Allah ku eueuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan. Kitu kudu nama pemajikan ka salaki teh. Jawab ku ibu, ada kurang kitu bebengok. Ka salaki kitu ngan salakina kudu nu kumaha heula. Nu kumaha salakina nu tanggung jawab ka pemajikan, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Sabab salaki teh lain ukur merhatikeun imah page baju teu dar seubeuh, perhatikeun oge agamana di dunya ngeunah bareng jeung pamajikan, di akhirat ge hayang bebarengan jeung pamajikan. Di dunya barengna ku cinta, di akhirat barengna ku agama, maka ngamalkeun agama kudu bareng.
teangan lalaki anu ngingetan salat mah tong ngabecos we kana TV netepan teangan salaki kitu geus salat subuh mah tong ka ingkah wirid teangan salaki kitu mah wiridan jeung bapa dekul wiridan aya eueuh salaki kitu maka jeung eueuh tah urang mah ka pamajikan kitu bah wah geus salat teh wirid geus wirid Quran tawasul mah kitu abdi mah meureun tangke ke bapak cobaan karena subuh mah salat wirid insyaallah pamajikan jeung nyegak abogeus pengajian penting so ieu sia mah hese Pak persani hayang napal kana besi itu hese da persani napalna kana besi persani moal napal jeung kertas mata hirup teh safilosofi saideologi nalika Nabi Muhammad menangkan Siti Khadijah itulah ideologi nu benerna nalika pamajikan bager salaki teu bager musibah asli salaki bager pamajikan pedit musibah Pak sabaraha gaji ayeuna 2 juta nah hangan 1,5 juta dibikeun ka indung bapak kumaha cenah pamajikan nu pedit molor we jeung itu jadi teu silih dukung matak barokah ladang ibadah ladang salat ladang zakat ladang saum ladang ibadah haji mun pamajikan geus alus ka salaki tah nu katilu mun murid geus alus ka guruna aduh da bapak-bapak mampu seperti kieu teh ieu teh kunaon ku guru-guru urang ari guru urang baheula ngadidik ka urang kumaha keras guru di dapur urang di jero ngaji kurang bener baledog pan ku jojodog buncunur atuh tarang teh datang ka imah kunaon maneh cek kolot teh buncunur eta tarang di baledog ku guru kunaon ku panghapus anu aya kayan di jerona naha batur ngaji urang mijah kumaha cek kolot pan dikepret tuh belah kenca jebrod we di imah nu kenca nu beunang di pasantren nu katuhu nu beunang akhirna budak mikir coba lamun terjadi ayeuna loba guru pasantren nu di penjara nah hak asasi anak mata kunaon poe ayeuna ilmu kurang barokah ka budak wani teuing ka guru laras teu sepuh ieu teh bapak-bapak nu dihanap ya kuring teh ieu ladang didikan bareto anu nalika aya guru ngaliwat teh urang teh wah kudu rengkuh ulah nempo-nempo acan nepi ka lamun ngawangkong urang jeung guru teu bisa nempo pameunteuna kieu we nah ajrih seran nempo guru aya nama jeung guru yai WA-an blegug maka jeung enjing sakola teh libur asik nuhun Pak Guru la ilaha illallah bener tuh Pak sok geus teu percaya da ieu teh bapak-bapak teh ladang didikan bareto atuh kuring ge ladang didikan bareto kumaha baheula ngadidik moal wara diajarkeun kitab naon bae moal waka diajarkeun kitab sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek mahan dibayan moal waka ku guru baheula mah nu diajarkeun teh kumaha carana maneh mikeun tatakan cai kana jadi guru nepi ka suku teh adab kana papan teh bareto bener pan ayeuna mah diajar teh babari nu penting duit asup kakara diajar dengan nu sangsara teh geblek duit mah hese diajarna teh jadi diukur ku duit geuning ayeuna apa baheula mah la ilaha illallah Gusti paingan barokahna ilmu kolot baheula nepi ka can waktuna maca alhamdulillah lamun bismillah can kapigawe bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih pan urang teu ngarokok geuning babaturan henteu soloyong hiji bikeun kumaha cek guru tah eta euy welas asih jeung balad teh tuh panena bapak ngarokok teh sorangan kajian batur mah henteu kakara ditaekeun kana bab alhamdulillahi rabbil alamin kakara ar-rahmanir rahim kakara maliki yaumiddin al-fatihah teh teu tamat jang teu tamat lain teu tamat dina macana ngan teu tamat dina migawena bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku keagungan Allah berarti leungitkeun euy pengakuan diri di maneh kabehanana ge terjadi kun payakun atas nama Allah jadi leungit kasombongan hirup samemeh ngaji Quran teh eta heula zaman baheula nepi ka Quran diceklan disuhun ku kolot baheula rengkuh ongkoh nyimpen oge teh dibabetkeun Pak saking ku ngahargaan kana ilmu doa baheula ayeuna mah pan aduh baca-aca laras ieu teh asli bah lamun guru urang dihareup nawani urang ngalengkah ka hareup dah henteu cicing we di tukang
lamun guru acan tuang da teu wani urang nyokot kumaha we ka inung bapak panana boboko ge aku anak paingan atuh ilmu leungit barokahna Quran ukur ngaranna pengetahuan ukur apalanana boa-boa urang aya goreng kanu jadi guru-guru urangna wa qiruman tata alamahu minhu mulyakeun jalma nu geus mere ilmu sabab baheula teh urang memeh dibere ilmu ku guru teh dididikna teh akhlak heula sehingga becek guru-guru urang maneh ulah wakawani-wani ngariungkeun jelema lamun dipingpin sakadar ku ilmu tapi pek riungkeun eta jelema lamun dipingpin ku akhlak loba jelema nu mingpin ku ilmu tapi leungit akhlakna sehingga terjadi papaseaan tapi loba jelema mimpin ku akhlak sanajan eueuh ilmuan tapi katempo silih hargaan nya pan aya boro-boro silih hargaan teh boro-boro antara urang jeung urang nu utak-utak jeung ceceng teu anggeus nu 23 jeung 11 teu beres asli Pak padahal mah nya ceuk urang gitu angka 10 ge da beda-beda teh angka 10 mun ceuk bapak mah 5 tambah 5 mun ceuk abdi mah 7 tambah 3 lamun ceuk akang mah 8 tambah 2 lamun ceuk pangatur laku mah 8 tambah 1 lamun ceuk si abah mah 12 we kurangi 2 keun bae beda jalan da hasilna mah 10 rek NU rek Persis rek Muhammadiyah keun bae da hasilna mah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Persis karena Allah NU karena Allah Muhammadiyah ge karena Allah lain karena organisasina urang teangan teh atuh pate kadanana we karena Allah ta'ala nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun tah nu dicekek mah nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi ta eta cekek nu hiji dijecengkeun nu hiji diutak-utakkeun anu kudu dicekek mah nu meureub at-tahiyatu ta eta mah jiga hayang dikepret ku malaikat gerayu deuk Islam deuk silih hargaan jeung saha lamun lain jeung umat Islam eta sorangan mun ti ditu takbir ti dieu takbir berarti itu Islam ieu Islam lamun Islam jeung Islam perang nu ruksak lain Kristen nu ruksak lain Hindu nu ruksak lain Buddha ti ditu takbir ti ditakbir tapi perang antara Islam jeung Islam demi Allah nu ruksak Islam eta sorangan well bener Ibu asli Pak matak atuh urang teh sanajan beda hargaan komo kuring mah aduh ampun paralun Pak beda ti batur kopeah urang mah henteu lain teu acan dan ge geus daek mah tinggal 1 meter ge moal burung dipake heuh baju ge kieu abdi calana kieu nah filosofina kieu baju biasa calana biasa ngomong ge ngomong biasa filosofi teh falsafah abdi mah manusia biasa lain manusia luar biasa matak bapak ka abdi biasa-biasa teu kudu riuh matak dia ge barudak sapu jagat kuat aduh turun tina mobil tah punten pasian jalan jeung katincak cokor aing teh teh atuh dararatang teh geuning ai ka urang mah lamun kana di udang nu digamis begeuningnya wilujeng sumping al mukarrom da eta we urang mah turun tina mobil well kuat nu assalamualaikum heueureun ku beda keun bae da eta mah sakadar cangkang apa rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus hatena bersih daripada dijas make dasi tapi aspal diharakan pertalit jeung pertamax dicampur dia lebok berarti dijas di dasi ternyata eusina mah buta hejo talung rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus hatena hade daripada dijas make dasi ternyata rakyat ditipu mana nama batuk saeutik ka Singapura rakyat mah aduh ka rumah sakit loba ditolak komo jalan rajet kieu mah hese we beureun ka rumah sakit teh basugan we nepi eta caritaan ka gubernur he ka kuping ku Padri Mulyadi tuluy datang ka dieu alus we jalan meureun berkah Pak punten ulah ngarasa dihina ieu jalan rajet da sidik heueuh tapi keun bae sarajat-rajatna jalan ge ulah rajat nepi ka jeung hate-hatena tuh da ustad teh barareda atuh Pak sok bandungan ku bapak oh nyata mamah hayang ngulem ustad teh nu bari curhat mamah dedeh tong ngulem urang da mamah dedeh mah boga program TV mamah dan AA curhat dong iya dong nu ibu geuning sok ngomong mah coroga abi mah nya burutnya teu usaha
ngomongkeun ka Mamah Dedeh. Kumaha ceuk Mamah Dedeh datang ka rumah sakit nyieun BPJS sopak bebengok etana. Mamah hayang ngulum ceramah teh nu pinter Quran jeung hadis bahkan ilmu tafsir ulemna tuh Ustad Adi Hidayat di Banten. Mamah hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq di Jawa. Mamah hayang nu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah. Mamah hayang nu tandes keras heuras Habib Bahar di Bogor. Mamah hayang nu jiga ojek online urang. Mamah hayang nu bari sholawatan make nada-nada Kiai Haji Salimul Apip di Bandung. Mamah hayang nu make kupluk jiga jeger Ustad Epi Effendi. Mamah hayang anu lentong Agim. Sabab Agim melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di Sukabumi ini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa ya, ibu senang tapi kurang senang. Nah, geus kalolot. Hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang. Maaf ya, ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi mau pamit karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Gimana lentang. Mamah hayang ngolom saramana bari nyanyi ti Tasikmalaya saha Roma Irama. Tayang ku bapa nada-nada Roma Irama, sair-sair Roma Irama, ajakan da lain ejekan. Asli Pak, toongnya ku bapa lagu Roma Irama. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Eta nyanyi dah derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Pan bapak ge uning enggak inna akramakum indallahi atqakum. Tuh geuning Quran ngan dijabarkeun ku syair bae persis sarupa jeung bapak di masjid eling umat. Eta teh dakwah ku nyanyi. Keun tong silih geureuhkeun batur eukeur kade urang acan Roma Irama dakwah ku nyanyi Amerika nepi ka bergetar Pak loba mualaf lantaran ngadenge lagu Roma Irama. Maka jeung aya pan mualaf dina YouTube tempo katakan Tuhan itu satu Tuhan tidak beranak eta geuning si eta Roma Irama nu nyiptakeun lagu eta nepi ka jadi mualaf. Urang mah pa beak dengkak hohoakan cantang tuh batur kabitaku urang. Silih ajenan, silih hargaan, teu kudu asa aing pangsampurnana, manusia mah aya kurang jeung leuwihna. Tong sok lalajo kana kurangna, tapi aya kaleuwihan anu perlu ku urang diturut jeung dicontona. Bener. Ya. Jeger wae, jeger. Entong nempo salahna jeger. Tempo mah solidna. Hampura ada ngomong kasar, tapi tong diturutan. Jeger jeung jeger. Teh mana bebel? Kan kitu jeger mah. Kumaha ceuk nu itu? Ti lebak be. Eta disebut bebel, teu silih kade. Padahal nyebutna bebel, Pak. Coba lamun bapak jeung kuring. Tuluy bapak ka kuring, di mana Asia bebel? Ditonyok Pak ku abdi teh. Nah, wawuh henteu nyebut bebel. Artina urang ieu teh pendidikan, pelajaran. Anu memang urang teu perlu nempo kagorengan batur tapi tempo aya kaleuwihan batur tong sok lalajo salahna sabab jelema aya benerna jelema bener pernah salah jelema salah pernah bener. Kemarin bapak ge teh bener saumur-umur. Nah bapak tiba heula lekat ke masjid. Bawa nepi ka ayeuna deui henteu. Nah ribut tiba heula di jilbab. Geuning anu mandaraek di jilbab. Tuh geuning urang teh boga masa kelam anu sarupa. Matak tubuh ilallah taubatan nasuha Allah memoal nempo dosa anu bareto tapi Allah medek nempo teh anu ayeuna kahareup masa lalu adalah masa baheula tapi masa sekarang dan masa depan adalah milik kita jeung Allah. Sanajan jeger baheulana tukang bobok tukang tarok keun tungtung hirup masa anu nyaho boa keur wala ilaha illallah. Nu paling paur mah urang Pak jelema salah ngaku salah eta mah jelema bener tah nu paling paur mah jelema bener ngaku bener tah eta jelema sombong. Mata hirup mah geus tong loba ngaku bener lah da bener mah lain kudu di aku dipigawe hirup silih ajenan antara urang atuh di Indonesia pan agama ge nepi ka aya saberiji Islam Kristen Hindu Buddha tong sok ngahina pangeran batur
lamun pangeran urang mung dihina batur. Nu urang we pilampah mah Islam, entong mah keje ngaledek ka ditu. Nah, da urang teh tetep dinaungi ku NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia anu perlu hirup teh ternyata perbedaan teh nyata. Bapak boga anak lantaran cicing hiji beda, lalaki jeung awewe pan ku beda dihijikeun borosot budak. Coba lamun lalaki jeung lalaki dihijikeun paling bijil anak kucing. Matak tong anti dengan perbedaan. Tapi tempok mah nilainya adalah persamaan. Teu kudu riweuh hirup teh. Tak ieu lalakon kahirupan barokah dina kahirupan, bapa ibadah ditarima, salat ditampa, zakat ditarima lamun hiji anak alus ka inung bapana, dua pamajikan alus ka salakina, katilu murid alus ka guruna. Tah ceuk Habib Lutfi mah dua we cenah leungitkeun hiji. Cing tenawan eta lamun hirup hayang barokah, satu berbudi pekerti yang baik terhadap orang tua, dua berbuat baik terhadap guru kita. Selesai cek Habib Lutfi. Ditambahan atau ku para ulama mun tak nabi aya nu kadua bagian penengah, mun pamajikan alus kasalaki, aya deui kaun beh dieukeun ditambahan mun dulur akur jeung dulur. Ulah nepi ka inung bapa maot, harta warisan jadi alat papaseaan. Keur naon pasea ku harta bari maot ditinggalkeun. Keur naon urang pasea merebutkeun harta banda bari maot ditinggalkeun. Maot mah sarua Pak, nu miskin jeung nu beunghar ge kitu, maot mah diboehan, bari boehna teu teu make saku, jadi teu bisa mawa loli-loli acan. Anger geuning sarua. Sugaan anu beunghar dikubur 2 meter atau miskin nolol inung cokorna henteu Pak. Ngan dumeh eta sok aya perbedaan teh urang we nu sok beda-beda teh. Mun kanu beunghar tahlil teh kuat dilekah-lekoh la ilaha illallah. Coba kanu sangsara bari culang cileung da euhakaneun. Ulah ngabeda-beda derajat manusia ku pangkat, ku jabatan, ku harta, ku kekayaan. Tapi hareupeun Allah mah ku katakwaan. Mun disimpulkan barokah kahirupan ladang salat, ladang zakat, ladang saum, berarti aya opat. Kahiji anak alus ka indung bapana, dua pamajikan alus ka salaki, tilu murid alus ka guru, kaopat dulur akur jeung teangan sawarga di balik eta. Mungkin terjadi sawarga teh di dinya. Mun anak hade ka kolot Allah mikarido, mun pamajikan alus ka salaki Allah ridho. Lamun murid hade ka guru Allah ridho, lamun dulur akur jeung dulur Allah ridho. Ibu da sim kuring memikiran balik kita lain mikiran di dieu. Dia oge adu gabrut ternyata 7,5 jam lebih. Oh meureun pidatangeun ka itu kana jam 5. Ulah heubeuh teuing pangajian teh salat subuh ka bareurangan. Saeutik tapi patri, dah sahebat-hebatna jelema nu nyarita, sahebat-hebatna jelema nu nguping. Anger nu hebat hareupeun Allah mah lain nu nyarita lain nu nguping. Saha nu ngamalkeun? Jadi bapak jeung kuring teh sarua tugas teh. Kuring nyaritakeun, bapak ngupingkeun, anger tugas mah sarua ngamalkeun. Tah hareupeun Allah mendarajat nu luhur teh lain nu ngomong, lain nu ngadenge. Saha nu migawe? Matak eusining perkara lamun teh mah aya ilmuan pek gerak tampak, lamun mah eueuh da kuring ge yakin. Urang dieu teh leuwih ti kuring, papak jeung papak ilmuna. Leuwih ti kuring sagala rupa pengalamanana. Ngan ieu mah dasar we kuring dipilih ku Allah Rabbul Alamin kudu ceramah di ieu tempat. Muga-muga urang diriungkeun dikumpulkeun di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalayan dipaparin kasalamatan rahmat jeung tipulung pangeran. Atuh bapak-bapak sing sarehat, ibu-ibu sing sarehat, sing pararak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi, pala putra-putru urang sing soleh tur solehah. Sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun nyangakeun. Yo,